Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Sagala puji kagungan Allah anu ngayugakeun langit katut bumi, anu ngajadikeun malaikat jarang-jangan dua-dua, tilu-tilu, jeung opat-opat jadi utusan. Anjeunna nambahan dina ngayugakeunna naon bae anu ku anjeunna dikersakeun, jeung saestuna Allah Maha Kawasa kana sagala perkara. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Saniskara rahmat anu ku Allah dibukakeun pikeun manusa, nya moal aya anu bisa ngahalanganana, jeung saniskara anu ku anjeunna diwagal, nya saenggeusna teh moal aya naon-naon oge anu bisa ngabebaskeunana, jeung nya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Yeuh manusia, sing ingat kana nikmat Allah ka maraneh. Naha aya deui holik salian ti Allah anu maparin rejeki ka maraneh di langit jeung di bumi. Taya deui pangeran anging anjeunna, nya ka mana deui maraneh diselewengkeun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur. Jeung upama maranehna ngabohongkeun ka maneh Muhammad, saestuna para rasul anu samemeh maneh oge geus dibarohongkeun, jeung nya ka Allah dipulangkeunna sagala perkara teh. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Yeuh manusia, saestuna janji Allah teh haku kituna poma maraneh ulah katipu ku kahirupan dunya, jeung poma maraneh ulah katipu ku tukang tipu dina agama Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Saestuna setan teh musuh maraneh, ku kituna jadikeun setan teh musuh. Manehna nganguar-nguar golonganana supaya jadi pangeusi neraka sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jama-jama nu kupur teh pikeun maranehna dicawiskeun siksa anu banget, jeung ari jama-jama anu ari mantur tangalampahkeun amal soleh, nya pikeun maranehna mah dicawiskeun pangampura jeung ganjaran anu gede. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
إن الله عليم بما يصنعون. Atuh naha ari jalma anu mandang hade kana amal kajahatan tuluy nganggap manehna hade teh sarua jeung jalma nu meunang pituduh nya saestuna Allah nyasarkeun sing saha anu ku anjeunna dikersakeun jeung masihan pituduh ka sing saha anu ku anjeunna dikersakeun. Ku kituna poma ulah nepi ka diri maneh ruksak alatana langsa ku maranehna. Saestuna Allah uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maranehna. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Jeung nya Allah anu ngahiliwirkeun angin tuluy eta angin teh nyebarkeun mega. Tuluy eta mega teh ku kami disiramkeun ka bumi anu cengkar. Tuluy kami ngaherukeun eta bumi sabada cengkarna. Cara kitu deui dihudangkeun tina kubur oge. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sing saha anu miharep kamulyaan nya kagungan Allah sakabeh kamulyaan teh ka anjeunna naekna omongan anu hade jeung amal soleh teh ku anjeunna diangkat jeung ari jalma-jalma anu nipu dina ngalampahkeun kajahatan nya pikeun maranehna dicawiskeun siksaan anu banget jeung tipu daya maranehna oge bakal binasa. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Jeung Allah geus ngayugakeun maraneh tina taneuh tuluy tina kama mani tuluy anjeunna ngajadikeun maraneh sajodo jeung moal kakandungan hiji awewe sarta manehna moal ngajuru angin kalawan kauningana jeung moal dipanjangkeun jalma nu panjang umurna sarta moal dipondokkeun umurna angin kaunggal dina kitab. Saestuna perkara kitu teh gampang pisan mungguhing Allah mah. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Jeung henteu sarua dua laut teh anu ieu mah tawar ngeunah bisa diinum jeung anu ieu mah asin pait tapi ti saban laut oge maraneh bisa ngadahar daging nu seger keneh jeung maraneh bisa ngaluarkeun papaes ti dinya pikeun maraneh jeung di laut teh maraneh nenjok kapal-kapal nu balayar pikeun maraneh nyiar kurnia anjeunna jeung supaya maraneh muji syukur. يولج الليل في
النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Anjeunna nyurukeun peuting kana beurang jeung nyurukeun beurang kana peuting jeung anjeunna ngagampangkeun sarangenge katut bulan masing-masing muter dina mangsa anu pinasti. Tah anu ngadamel eta sakabeh teh Allah Pangeran maraneh nu kagungan karajaan jeung maranehna berhala-berhala anu ku maraneh disambat salian ti anjeunna mah hanteu bogaeun kulumud acan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Upama maraneh nyambat maranehna moal ngadenge panyambat maraneh jeung mun seug maranehna ngadenge oge maranehna moal bisa nyumponan pamenta maraneh dina poe kiamat maranehna bakal nolak kana pasirikan maraneh jeung moal aya nu ngabejakeun ka maneh cara Pangeran nu Maha Uninga. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yeuh manusa maraneh teh jalma-jalma anu barutuh ku Allah sedangkeun Allah nya anjeunna nu maha beunghar nu maha pinunjul. Yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Upama anjeunna ngarsakeun tan wande anjeunna ngabinasakeun maraneh sarta anjeunna ngayugakeun deui makhluk nu anyar. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jeung perkara kitu teh teu berat mungguhing Allah mah. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Jeung anu boga doa teh moal nanggung dosa nu lian jeung upama anu berat dosana nyambat menta dipangnanggungkeun beberatna moal bisa dipangnanggungkeun saeutik oge sanajan anu disambatna teh barayana anu deukeut. Taya lian maneh ngan ngawawadian teh ka jalma-jalma anu wedi ku Pangeranna kalawan goib jeung nu ngaradegkeun salat sing saha anu bebersih taya lian kabersihanana teh ngan pikeun dirina jeung nya ka Allah geusan mulang teh. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Jeung teu sarua teu sing nu lolong jeung anu awas mah. Walal dhulumatu walan nur. Jeung teu sarua teu sing kapetengan jeung cahaya mah. Walal dhillu walal harur. Jeung teu sarua teu sing nu ieuh jeung nu panas mah. Wa ma yastawil ahya'u walal amwatu innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Jeung teu sarua teu sing nu harerup jeung nu paraeh mah saestuna Allah ngajadikeun ngadenge sing saha
anu dikersakeun sedangkeun maneh henteu bisa ngajadikeun jalma-jalma anu di jero kubur jadi ngadarenge. In anta illa nadhir. Saestuna maneh teh Muhammad taya lian ngan tukang ngawawadian. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Saestuna kami ngutus maneh kalawan hak jadi tukang ngabubungah jeung tukang ngawawadian jeung saestuna taya hiji umat oge anging umat anu geus didatangan ku hiji rasul nu ngawawadian. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zubur wa bil kitabil munir. Jeung upama maranehna ngabohongkeun ka maneh nya kitu deui saestuna jalma-jalma anu saheulaeunana oge geus ngabarohongkeun padahal geus datang rasul-rasul pikeun maranehna kalawan mawa katerangan jeung risalah jeung kitab anu nyaangan. Tsumma akhadhtu alladhina kafaru fakaifa kana nakir. Tuluy kami nyiksa maranehna anu kalupur nya bisa kumahaeun teuing babandon kami. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Naha maneh teh nyaho yen Allah nurunkeun cihujan ti langit tuluy ku eta cihujan teh kami nurunkeun bubuahan anu rupa-rupa warnana jeung ti gunung-gunung curcor walungan nu bodas jeung nu beureum anu rupa-rupa warna jeung anu hideung caketrek. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Jeung ti bangsaning manusia jeung ti sasatoan anu kumarayap katut sato ingon-ingon rupa-rupa warnana teh deui taya lian anu wedi ku Allah di antara abdi-abdina teh ngan ulama sarta Allah maha gagah maha jembar panghampura. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saestuna jalma-jalma anu maca kitab Allah anu ngaradegkeun salat anu ngadermakeun boh kalawan bubunian boh kalawan balaka sabagean tina anu ku kami dikurniakeun ka maranehna teh miharep dagangna pasti teu rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Lantaran anjeunna bakal nyampurnakeun ganjaran maranehna ka maranehna jeung anjeunna bakal nambahan tina kurniana keur maranehna. Saestuna anjeunna teh maha jembar panghampura maha malas budi. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun
بصير jeung saniskara anu ku kami diwahyukeun ka maneh tina kitab eta teh hak anu ngabenerkeun kana saniskara anu nyampak hareupeunana. Saestuna Allah teh maha uninga maha ninggali ka abdi-abdina. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Tuluy kami ngawariskeun eta kitab di antara jama-jama anu ku kami dipilih di antara abdi-abdi kami, tapi sabagian di antara maranehna teh darolim ka dirina jeung sawareh deui siger tengah jeung sawareh deui di antara maranehna paheula-heula dina ngalampahkeun kahadean-kahadean kalawan widi Allah eta teh kurnia anu gede. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Nya eta sawarga adin maranehna arasuk kadinya didinyana teh dipapaesan ku gelang emas jeung mutiara, sedengkeun pakaian maranehna didinya teh sutra. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Jeung maranehna nyarita anu parantos ngaleungitkeun kana langsaan ti abdi sadaya sayaktosna pangeran abdi sadaya teh maha jembar panghampura maha males budi. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Anu merenahkeun abdi sadaya ku karunia-Na di tempat matuh anu didinya na abdi sadaya moal kakenaan ku capek sareng moal kakenaan ku kalesu. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Jeung ari anu kalupur mah nya pikeun maranehna seuneu jahanam sarta henteu ditibankeun pati ka maranehna jeung maranehna henteu dientengkeun siksaanna. Tah kitu kami nibankeun wawales ka sakur anu kalupur teh. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Jeung maranehna tingkot seak didinya nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngaluarkeun abdi sadaya supaya abdi sadaya tiasa ngamalkeun amal soleh anu benten ti amal-amal anu kantos ku abdi sadaya dilampahkeun. Padahal lain kami teh geus maparin umur ka maraneh hiji mangsa anu cukup geusan inget kadinya pikeun jalma-jalma anu aringat jeung geus datang ka maraneh nu ngawawadian ku kituna pek gerarasakeun ku maraneh jeung moal aya anu nulungan saurang oge kanu darolim teh. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur. Saestuna Allah teh maha uninga kana kagoiban nu aya di langit jeung di bumi
saestuna anjeunna maha uninga kana saeusining dada. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Nya anjeunna nu geus ngajadikeun maraneh jadi khalifah di bumi. Kukituna sing saha anu kupur nya kakupuranana teh pikeun kacilakaan dirina jeung kakupuran jalma kafir teh teu nambah naon-naon pikeun dirina anging bebendon dipayuneun Allah jeung kakupuran jalma-jalma kafir teh teu nambahan naon-naon pikeun dirina salian ti karugian. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Pok caritakeun naha arandika henteu mikiran perkara sarekat-sarekat arandika anu ku arandika sok disarambat salian ti Allah cing tembongkeun ka kami naon anu kumaranehna geus dijadikeun di bumi atawa naha aya sarekat pikeun maranehna di langit atawa naha kami geus maparin hiji kitab ka maranehna anu nya kahartieun ku maranehna malah jalma-jalma darolim teh sawareh di antarana anu ku arandika sok disarambat salian ti Allah cing tembongkeun ka kami naon anu kumaranehna geus dijadikeun di bumi atawa naha aya sarekat pikeun maranehna di langit atawa naha kami geus maparin hiji kitab ka maranehna anu nya kahartieun ku maranehna malah jalma-jalma anu darolim teh sawareh di antarana henteu ngajangjikeun kanu sawarehna deui salian ti tipuan. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Saestuna Allah ngariksa langit jeung bumi supaya henteu robah tina tempatna jeung upama robah oge taya saha-saha anu bisa ngariksana salian ti anjeunna. Saestuna anjeunna teh maha halim maha jembar panghampura. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Jeung maranehna susumpahan kalayan asma Allah ku sumpah anu nya-nya yen upama datang ka maranehna jalma anu ngawawadian tan wande maranehna bakal leuwih meunang piduduh batan umat nulian. Tapi nalika datang ka maranehna jalma anu ngawawadian henteu aya tambahna pikeun maranehna salian dibeukiling has. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Jeung naha maranehna henteu ngalalana di ieu bumi
tuluy ni tenan kumaha balukarna jalma-jalma samemeh maranehna. Padahal maranehna jalma-jalma baheula teh leuwih kuat batan maranehna. Jeung Allah salawasna teu aya hiji perkara oge di langit jeung di bumi anu bisa luput ti anjeunna. Saestuna anjeunna maha uninga maha kawasa. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده basira. Jeung upama Allah nibankeun siksaan ka manusia alatan saniskara anu diusahakeun ku maranehna tan wande moal diantep ku anjeunna di dunya anu rumingkang hiji oge, tapi ku anjeunna ditakhirkeun kana hiji mangsa anu pinasti. Tuluy upama tumiba aja maranehna nya saestuna salawasna Allah maha ningali ka abdi-abdina.